ganjaran gitu nya. Kehebatan la haula ganjaran aya manuk nu ibadah ganjaran jeung nu maca la haula. La haula wala quwwata. Syarat. Mayan tiap jawa. Wa yasiru jeung jadi naon hada iru ieu manuk kal farsil jawadi seperti kuda jawad. Jawad lamun ditasdidan jawad. Lamun kuda mah jawad. Kuda nu alus tete aya colat bodas dina tarangna teh nya. Lamun nangtung jengkek ku suku sabelah. Jadi tiluna pake kuda alus, umpatna tarik. Disebut teh jawad. Lamun asma Allah mah jawad. Allah. Lamun asmaul sama jawad, lamun ngaran kuda jawad gitu. Jadi ulah innaka jawadun ulah gitu. Innaka jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Tong ditasdidan. Asmaul husna mah. Memang dina komus ge jawad teh aya harti kuda, aya harti berehan sami. Jawad oge hartina berehan. Ngan ari asmaul husna mah teu setiap kata bagus dihubungkeun ka Allah teu bisa. Urang wae ngaran jelema aboge ngaran alus disebutkeun ka jelema bisa teu. Tuh. Kudu aya puguh ngaran mah karena ngaran mah jelas asalna jadi aya kawarin ti Rasulullah. Para ulama sepakat Kangjeng Rasul teu ngajarkeun jawad nu nganggo tasdid dina asmaul husna. Makanya lamun maca jawad niat asmaul husna haram. Nah nya dina sarah ikna teh naon? Dijareng ikna. Lamun jelema maca jawad maka tasdid maksudna asmaul husna ka Gusti Allah haram. Karena Rasulullah pengajarkeun. Kuda jawad ya rekabuhu numpakan si jalma kata kuda sa sahibu nu boga eta kuda ila jannati ka surga. Kayak poe kiamat mah berubah si manuk teh jadi kuda. Tah nu maca la haula teh tumpak kuda ka ditu ka surga. Tapi da nu mampu kurban teu kurban mah Allah mah kawasa ngancurkeun amal. Man kana lahu fi sa'atin walam yubahi fal yamut insa yahudian wa insa nasranian. Kabedag kurban dirayagung teu kurban. Pedah geus 2 kali kurbanna. Geus 2 kali kurban teh. Jadi teu kurban padahal kabeuli dihapus ku Allah. Suul khotimah jadi Yahudi bisa. Allah. Da setan ge ahli amal baheulana iblis ge aya. Iblis ge ahli amal baheulana teh kawasa dihancurkeun ku Allah. Maneh karek kurban 5 kali sayang eureun bari boga duit. Asana teh bebas tugas geus pernah kurban teh. Abu. Otak masyarakat juga kitu. Dalam apaleun masyarakat sakur-sakur nu mampu kudu kurban. Allah terasapan Rasulullah ge ngusir zaman Idul Adha diusir ku Rasul karena jalma mampu kurban teu kurban. Maneh tong ka dieu, tong berjamaah jeung kaula. Kurban. Lamun kabeh jigana tiap lembur ceuya da teu kudu dikirim ti luar ge. Nah nu nyari cil motor pasti bari saeun kurban atuh. Kurban can pernah hari hajat 20 juta. Nu ribu mah tukang mencit. Asa kurban padahal di batur hungkul. Alhamdulillah aya 10 di abdi mah. Nu batur kabeh ge lain nu manehna. Oh urang mah moal kurban tumpak sapi dikeun bae henteu ge urang mah tumpak kuda sok maca la haula. Ada dihapus ku Allah bisa. Ulah ngalelewo dehkeun. Warwa itu sareng ngaji simkuring pitan bil gopilin. Anin Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qolaha man saja mengqolaha ngucapkeun si jalma kana la haula kharaja keluar si jalma min dunubi tina dosana si jalma kayaumin seperti poyan waladatu ngalahirkeun ka itu si jalma saha umuhu inu si jalma bersih dosa siga orok karek lahir jalma cala haula. Wah itu teh kan ikrar tauhid di dinya teh.
La haula wala quwata illa billah. Urang bisa sholat usaha. Oh. Ketika orang sholat sadar tuh eta sholat ku Allah. Itu kufur nikmat apa syukur nikmat? Kufur nikmat. Eta teh dina hal besar sholat. Dina rincianana bisa Fatihahna kusaha, bisa ruku kusaha, bisa sujud kusaha. Rasa teu eta ti Allah. Syukur nikmat apa kufur nikmat? Lebih detil, bisa ba, bisa sin, bisa mim, bisa jahar, bisa rukhawah, bisa istifal, nahan napas, nahan suara, istifal eta kusaha bisana. Satu huruf baik, nikmat Allah mesti ka itu. Rasa teu eta ba ti Allah. Mutajilah, wah, anu pagawean jelema mah ku jelema, ngan Allah mere kekuatan, lain ku Allah. Kan itu mutajilah mah. Payunan Imam Hanafi. Oh, jadi nu bisa ngucapkeun huruf jelema ngan dibere kekuatan ku Allah. Nya ngan bisa naik ku Allah huruf teh lain. Cik, ari ngucapkeun ba dina naon cenah? Dina bibir. Ari ngucapkeun ha dina naon? Na tengah genggerong. Sok cenah pangucapkeun ha na bibir. Lamun bener jelema bisa. Ulang tah mutajilah. Sok cenah balikeun. Ha dina bibir, ba di tengah genggerong. Lamun bener jelema boga kemampuan ngomong. Ulang tah mutajilah, kita mau baca Imam Hanafi teh. Sederhana ngabalikeun na. Ngan jelas orang di jero salat wae loba kufur nikmat. Dina salat saabreg-abreg kufur nikmat. 1 kali 24 jam pagawean lain sholat hungkul. Jadilah mana sholat nangis kupur iot kemana lainna. Boga jongkok ti saha. Jongkokna mau diakui ti Allah disyukuran. Ari bisa ngaladanganana, bisa mereskeun barangna ku saha. Duh rapih. Rapihnya teh barang teh jika tempo ku konsumen tereh teh laku barangna teh. Melak canggeng hareupeun batur. Kancina kan la haula, teu daya upaya, ngentepkeun sayur teu daya upaya, ngarukeun batu ada ieu, nu macana la haula bersih dosana. Waladatu ummu wa fi sab'ina babannya wa wukiya jeung diraksa sab'ina babatnya 70 pintu minasui tina kagorengan. Aduh pan kamar tiningnya aya nyebar eta tina kutipan kitab naon cenah ning. Gerhana tanggal 14 teh isarah kasratu sar wal fasad wal fitan. Gerhana tanggal 15 teh kasratu damamil wal butunnya. Loba penyakit kulit jeung penyakit lambung. Ayeuna bener teu di lemur maneh loba kulitna ieu. Cari nang segede-gede eta kacang hijau tanya baru dak teh ribut tuh lambung. Terus kasatu saatnya loba kacilakan itu ieu teh nya mencoklat mah baheula keur budak teh walilat. Kan sia cartong liar walilat tah ayeuna walilat teh kasatu sar. Muka geleng truknya sirahna ti kajiga opak. Itu ieu loba kagorengan. La haula 70 pintu diamankeun tina kagorengan kitu nya. Wa qala sareng patos ngadawuhan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru kudu ngalobakeun man kabeh min gorsil jannati tina pepelakan surga. Kila dicariosun wama sareng gorosuha ari pepelakan qala nya masyaallah la haula wala quwata illa billah. Rawa ngariwayatkeun ka tadi saat Tabrani, Imam Tabrani. Ieu mah tadi tanya. Nu ti payun teh aya halaman 88. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah
tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawaqtu amri ila Allah masya Allah la quwata illa billah. Ieu sahabat teu damang dilongo ku Rasul cepengan mastakana rieut diaoskeun anu nembe sabada ngaos eta sahabat teh nying jadi sehat cek Rasul sing loba maca cenah lantaran ieu teh naon cenah obat sagala panyakit bong bolong sakur kariweuh pertolongan jang sagala musuh. Pertolongan jang sagala musuh. Bismillahirrahmanirrahim hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawaqtu amri ilallah masya Allah la quwata illa billah. Ngani teh aya haulaan nu aya haula manu itu teh nya Nabi hadir. Bismillahi ma kana min ni'matin fa minallah bismillahi masya Allah bismillahi ma kana bil hasanati la yati al hasanat illallah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Kayaknya tadi iman la haula iman ngomong la haula. Tak dina eta nih dina hadis Rasul dina babul faraj bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah syifaun likulli da'in. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahi la illa billah asyarata maratin syifaun likulli da'in. Aya kan dina ratib ya. Rawahu ngariwayatkeun ka hadis Sa'at Tabrani Imam Tabrani. Ar-rabi'atu wallahu